anak di dieu teh nuduhkeun kana rasa kagum kana naon, kana kaagungan Gusti. Ya Pak RT nyanak mobil harga 5M dicanak ngurilingan kota Garut. Pas begitu ke kurilingan teh terus tabrakan. Dar ieu Pak RT tabrakan lain mastakana belah. Dicanak atuh Pak RT ka rumah sakit. Alhamdulillah Pak RT damang deui. Masakana ngahiji deui ngan hanjakal ngiceupna teu bareng. Ngiceupna teu bareng. Ieu Pak RT ngiceup teu bareng, sok euceut cobaan ngiceup teu bareng. Ngiceup teu bareng rek minum karon kana ieu. Rek dahar karon kana pipi. Mage senal pernah kencan katulus. Dan pada akhirnya Pak RT nyarios ka bojongan Nyai. Coba tanyakeun deui ka rumah sakit. Coba sugan bisa ngoperasi ieu ngiceup hayang bareng deui. Ditaroskeun teh ka pihak rumah sakit. Cek pihak rumah sakit, this is our best quality. Ini adalah yang terbaik yang telah kami berikan kepada Pak RT. Jadi mohon maaf kami tidak bisa mengembalikan lagi kisah Pak RT. Bisa rumah sakit gitu. Aya nu nuduhkeun kudu ka Singapura. Singapura teu sanggupeun. Aya anu sanggupeun mana? Rumah sakit terbaik dunia di Prancis ngan biayana kudu 10 miliar. Cepaya RT Nyai jual deui weh mobil teh jual deui, tanah teh jual deui, sawah teh jual deui, harta teh kusabab hayang naon? Hayang ngiceup cing pertarosanana mahal mana ngiceup jeung mobil. Pernah teu kagum kana ngiceup? Eta masalahna. Sugan cek ucu pas ngiceup anjir orang bisa ngiceup anjir. Pernah teu? Ieu masalahna paingan urang teu nepi-nepi ka Allah sabab naon ningali perkara nu teu pira urang nu sok kagum tapi ari ningali keagungan Allah urang mah sok